Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Olang cenah. Daerah mana eta? Cek Mang Narman nyelengkeung ti jok tukang. Ujung dunia meureun. Cek Mang Kos Mairan. Palih mana kutub utaranya? Tanya Mang Narman deui. Ngadenge nu ngaheureuyan na jero angkot, si awewe ngadilak bari pok ngomong. Mani kararitu. Pokna. Bari baeud. Kadenge kuduaan oge. Sorana teh mani halimpu. Sanajan bari jeung baeud oge. Mang Kos seuri asa kagugu. Ari Mang Narman mah asa ngarasa nyeblak hatena teh. Teuing kunaon? Hayu atuh. Cek Mang Kos nitah naik ka si awewe. Pan rek kontrakan heula Mang. Nah jadi narik angkot kieu ye. Kuring can sare carape. Ha gampang mandi mah. Lain mandi sare, toreknya. Ha maksud teh ieu. Akang mandi mah gampang lah. Ya awewe ye. Ah, Awewe ye ngomong ka cijolang mananya. Asa penasaran. Keun lumayan lah. Sugan bisa jadi kikindeuan. Sampeureuan isukan. Cek Mang Kos, dasar lalaki ngarasa jauh ti anak pamajikan mitra. Sok kitu petakna teh. Tah aya nu kitu mitra. Aya moal ayanya mitra. Aya sote ieu mangan saukur dina dongeng. Kan saukur dina dongeng. Ayah. Tah dugi kadinya nya mitra. Tung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, kaayaan masih keneh poek. Panon poe oge can meletek seketika acan. Kira pukul 5 leuwih saparapat isuk-isuk. Katambah langit teh ceudem harieum. Kawas rek aya pihujaneun. Atau katambahan nambah poek wae kaayaan teh. Dina kaayaan kitu jadi tiluan di jero mobil teh. Mang Kos anteng nyetir direndengan ku si awewe di hareup. Mang Narman diuk di jok tukang nyorangan. Dupi cijolang teh. Di palih mana neng? Tanya Mang Kos kasih awewe. Di ujung dunia. Hah? Di mana? Di ujung dunia. Tonggo ya tuh neng. Di mana cijolang teh? Semua di ujung dunia kapan tadi gesanes? Heureui atuh nembe maneng. Nyosok lurus weh. Kin aya kuburan. Mengkol kakatuhu. Mitra kaum dangu, ngadenge kuburan-kuburan kitu puriding. Awak Mang Narman muriding nu diuk di tukang. Tambah keung meh heotan sorangan. Hus,
Tong heotan. Masih keneh poek ieu teh. Pamali. Bisi aya kunti. Cek si awewe bari nyalang neuteup ka tukang. Atuh bab weh Mang Narman teh jempe. Puriding awakna muriding. Basa nempo sorot panonna bet ku seukeut siga panon jelema nu keur kasurupan. Sanes tadi teh naon neng kuburan-kuburan kitu asa sarieun teuing kuburan-kuburan kitu mamang mah. Cek Mang Kos bari nyenghel seuri. Tong heureuy atuh. Wios atuh. Pami moal ngajajabkeun mah. Da mohon tabih abdi kana ojek wae lah. Cek si awewe bari siga rek muka panto. Sok lungsurkeun we di dieu. Sanes kitu. Mung hareuy. Hareuy mang mah. Hareuy. Hayu. Moal burung diajabkeun. Hawatos, wih, nyali rama. Tos, di mana gitu neng? Ditanya samodel gitu mitra. Si awewe tenembalan. Tenembalan saeutik-eutik acan. Panona anteng ka hareup netep jalan anu masih parowe keneh. Akang mah mung teu terang tempatna wungkul. Palih mana tuh Cijolang teh? Di Tanjung Sari teh kaluhur sakadik. Oh, Tanjung Sari? Sumohon. Di Tanjung Sari kaluhur sakadik. Oh, caket atuh eta mah. Caket. Eta mah deet. Sepele neng. Moal aya kata sulit. Keur mamang mah. Keur akang maksudnya lain mamang. Akang we nya nyebat nanya. Supir teh ku cunihin teuing. Oh, lain cunihin. Dangura kene pangrasa. Si awewe imut. Mitra kaum dangu. Ti tadi ti mimiti wawuh pikeun Mang Narman mah bet matak sesebelakan. Komo basa nempo imut nama gelisna beda ti jalma rea. Keuretan beungeutna hese digambarkeun ku carita. Rambut hideung semu harerang, ngombak gomplok umpal-umpalan ka handapna. Badang direret rambut teh tuluy direret ditetenan asa eueuh tungtungna. Rambut teh ngarambai terus ka handap nepi ka ngagangsar ka handap nutupan sukuna. Tong tarik teuing di payung babil aya naon. Cek si awewe. Moal atuh gelis. Supirna tos tapis ieu mah. Tembal mangko seuri bari ngareret. Na atuh can oge garing biwirna. Cekit weh. Sukuna hideung nincak rem. Atuh mobil ngadadak eureun. Mang Narman tidak gor karena jok hareup. Mangkos katempo kawas nu reuwas. Beungeutna sepa. Halo eta. Ujung-ujung aya ucing lompat hareupeun mobil. Cek Mangkos. Aduh, untung jalan simpek ieu yeuh. Hati-hati atuh tong kekebutan. Cek Mang Narman bade ngareret. Ka Mangkos na kaca sepion jero. Kareuwasna katingali rada leler.
Tapi karuas Mang Narman mah asa beuki nambahan. Kusabab kareret si awewe anu imut siga buburicakan. Nya geulis tapi laun kalayan pasti betrobah. Rambut anu ngarumbay ririaban, selengseng bau bangke, beungeutna bodas sepa siga eueuh getihan. Ari seuri huntuna ranggeteng. Juri kata mah. Setengah ngajeleng Mang Narman mundur, mepet kana kaca tukang. Kang Kos. Cek Mang Narman bari hesepok. Tenang atuh Mang, ngan ucing wungkul ucing delok. Cek Mang Kos teu eleum bari ngajalankeun deui mobilna. Kang eta Kang. Ih Kang. Mang Narman bari sora hese kaluarna rek nyebut eta teh jurig. Tenang atuh, santai we. Mang Kos jongjon we nyetir. Panonna mencrong ka hareup nengetan jalan, bisa aya ucing deui meureun. Hapunten nengnya, atuh da nyupir teh nya eta lah seueur gangguan ucing nembe teh neng. Cek Mang Kos bari ngararet ka si awewe. Gangguan naon teh pirage ucing? Eta hoyong we ningali anu geulis atuh akang teh. Si awewe nyengir, breh we. Hunturang getengna semu beureum, boa getih, hiak kaangse bau bangke ngahiak deui. Mani nyoblak ningali imutna euy. Cek Mang Kos deui. Kang, eta teh Kang. Cek Mang Narman ti tukang bari jeung teu pati puguh. Tenang atuh Narman, tong geruh di tukang we. Raos we calik. Tembal Mang Kos kalangah reuyan. Sumohon raos we calik. Tong ningali wae kawayun pilih kabita. Cek si awewe. Sorana mimiti nama normal tapi lila-lila bet ngirung. Kadangina ngirung aya nama. Tuluy ngalieu ka tukang bari sakaligus muter sirahna. Awakna mah terongret-rongret angger nagen ka hareup. Sirahna muter sakaligus, sengir we meh nyengiran. Huntuna ranggeteng siga anu sagep-gepen ngerekeb. Nya Narman, tong luak liuk hareup bae bisi kabita. Tong nempo bae ka dieu atuh. Cek Mang Kos bari jongjon nyetiran. Mitra kaum dangu. Bereungeuh kitu Mang Narman beuki ngahegap. Kang, eta Kang. Maneh mah rese maneh mah. Mang Narman diukna beuki mepet bae ka juru.
Kumaha Neng? Eus mada henteu tiasa nyetir. Oh, Upami aya nu ngajarkeun mah hoyong tiasa. Cek si awewe ngakukeun ngaran Eus. Tapi kadengena kumang Narman mah asa beuki ngirung sorana teh. Jeung beuki pikasieun beungeutna. Atur we maena peureum. Bari jeung ti paparakat. Beungeut ditutupan ku tingkem. gampil atuh nyetir mah Neng. Sok atuh pananganana ka dieu. Kumaha Kang? Panangan. Pandangan kumaha? Panangan ka dieu. Diajar mindahkeun gigi heula geura. Diajar mindahkeun gigi ka dieu. Cek mangkos bari ngaraga ping-pingna. Leungeun Eus lalaunan ngaragamang. Leungeun anu tadina bodas carulang teh bet karijut. Siga tulang dibungkus kulit. Jadi jina rangwas bari kukuna sareukeut. Kang! Cek Mang Narman deui nu beuki hese pokrek ngomong teh. Naon? Parem we atuh. Parem we. Engke cenah urang kenalkeun ka tatangga Eus anu geulis, nya Eus nya. Kang! Engke dikenalkeun, tenang we. Kabagean jatah, nya Neng. Mangkos bari nyekeran leungeun Eus. Duh, mani lemes. Sareng ngagawas kieu panangan teh yo. Mitra kaum dangu. Mang Narman beuki soak. Sieun ku itu ku ieu pang-pang nama. Sieun mangkos kumaha onam. Bisi matak cilaka. Sedengkeun keur nyetir seug mehna ka bawa-bawa. Mitra kaum dangu, teuing kumaha rarasaan Mang Narman harita. Kusabab angkot teh meuniku asa tarik pisan ngabelesat. Lir jam paring kaluar tina Gondewa. Paling memenitan geus anjog ka jalan saacan pasar Tanjung Sari. Eus nuduhkeun jalan mengkol ka katuhu. Jalan nanjak, kaayaan teh masih keneh paroek. Katurug-turug eueuh imah hiji-hiji acan. Dapuran awi, tatangkalan jarangku ngahalangan dedeleuan, matak leuwih pating puringkak. Dina kaayaan kitu teuing geus sabaraha kali Mang Narman gogorowokan ngabejaan mangkos, sangkan balik atawa mobil bawa ka anu loba jelema. Tapi anu kaluar mah ngan saukur kang jeung kang wae. Ari mangkos harita duka kumaha kalah beuki masket jeung Eus teh. Sigana naon anu katempo karasa jeung kaambe ku Mang Narman ku Mang Engkos mah beda deui. Eta we kalah kabeuki wani ngaheureyan, kalah beuki cunihin, da Eus oge ngalayanan. Neng, Kah? kenging teu pamingke akang sering ameng ka bumi Neng. Ceuk mangkos bari ngareret. Mobil lalaunan maju ngarayap ayeuna mah. Siga anu ngahaja dilaunkeun. Nu tadina tarik teh. Kenging atuh. Syukur atuh. Milih bade ngendong oge mangga. Tembal Eus bari ngadilak matak deung dileueun. Geulis taya tandingna ceuk mangkos mah. Tapi begitu ngalieu ka tukang renjag weh. Mang Narman nu aya di tukang ngarenjag. Taya tungtungna nya oge geus apal bakal kitu. Anu geulis teh jadi ngaringkiwik. Sadar Kang. Sadar Kang. Cenah ceuk Mang Narman ampir teu kadangu.
Tenang atuh man. Rese pisan ya. Sugan tadi dinya sare. Teu nyawa arti tadi. Mitra kaum dangu terdeui sirah euis teh muter ka tukang. Bari awak angger kahareup malik deui sirah teh tuluy nyengir. Bukna gimbal beungeutna pikasieun. Pokona mah hese dicaritakeunana hunturang geteng ari pek leungeun anu rangguas teranggah jeung beungeung-beheungna jadi manjangan siga anu rek ngarekeb ka Mang Narman nu ayeuna geus andiprak dihandap leungeun muntang kana jok. Ampun tolong cenah tapi ngana saukur dina jero hatena wungkul da puguh taya sora anu kaluar kahayang mah muka pantok tuluy kabur tapi suku teh bet teu bisa obah. Mang Narman beki bingung campur sieun bingungna kajen bisa hojah oge berat suku ngalengkah rek mukakeun panto kusabab da memang mimiti unggah kana mobil angkot teh panto titah ditutupkeun ku Mang Narman dan niat moal narik penumpang teh. Saha atuh maneh teh bet ngaganggu wae. Aing teh anu sok diondang ku ngolot sia nuaan. Masa bapak sia yang jadi itu yang jadi ieu ngaing anu ngabelaan. Masa kolot sia hayang pakasaban aing anu ngusahakeun. Masa kolot sia hayang kaala panen aing nu ngusahakeun ayeuna sia nu aing boga aing. Ceuk euis lain euis deui ayeuna mah tapi jurig anu nyiliwuri buah kunti sorana anggar ngirung. Madak sia nuaan moal bisa ka mana-mana deui da aing anu boga maraneh mah. Eta ramo rangwas teh manjangan lod ka tukang pol we antal kana pipi Mang Narman cep karasa anu tiis. Apa tolong Mang Narman ngagoak bari tulung-tulungan. Orokaya anggar kawas tadi taya soranu kaluar lod deui beheungna manjangan deui sirahna lalaunan ngageleuyeung didorong ku beheung anu manjangan kawas karet tuluy calangap sungutna basa hunturang geteng na ngadeuketan hos we reng hosna bau bangke atuh teu ku hanteu mitra tidinya mah les bae Mang Narman pingsan kapiuhan teu inget di bumi alam.
Mitra kaum dangu menuju ngadongkeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Dina kaayaan kitu Mang Narman lilir-lilir deui teh jam 8 isuk-isuk. Eta oge dihudangkeun ku urang lembur anu rek ka kebon. Kunaon cenah aya mobil angkot sisi pakebonan bari panto hareupna maruka. Ingat kana kejadian eta goak be Mang Narman ngagoak bari tulung-tulungan. Aduh, ampun tolong aduh ampun. Rengseng ngagoak hing we ceurik. Bang baungeun. Pang nama basa nempok ka kursi supir bari tutunjuk ku sabab mangkos leungit. Barang ditanya sanggeus rada leler barabat ku Mang Narman dijelaskeun ka sarerea nu aya di dinya. Geus kitu mah mangkos ditareangan. Ngider muter sabudeureun tempat eta teuing sabaraha jam lilana. Panggih-panggih teh bada asar. Ari pek teh aya nu manggihan keur ngagoler handapeun tangkal caringin. Gigireun kuburan heubeul cenah. Mitra kaum dangu ti harita mangkos mah jadi terus linglung langlang lingling. Jadi jelema kurang saeundan gawe oge kapaksa eureun. Terus dibawa mulang ku keluargana ka lembur. Ari barang ditoong ka ditu ku Mang Narman basa diajak ngobrol bete nyambung. Lain kadirina wae horeng cenah cek dulur-dulurna cek tatangga-tatanggana kasasawe oge henteu nyambung ngobrol teh. Mun ditanya A jawabna B, ditanya B jawabna A. Kadang ditanya B jawabna Z. Ngomongna teh kalan-kalan teu weleh hayang kaeuis deui, hayang kaeuis deui. Euis deui. Pang-pangna lamun beneran kerjang bulan atawa malam Jumaah jeung malam Salasa. Basa Mang Narman ngadongengkeun sahari euis teu kuhan teu mangkos teh teu percayaeun. Dicaritakeun yen euis teh jurig anggar teu percaya. Antuk nama rai poe jadi loba pananya anu pabaliut dina sirahna. Tapi anu paling inget mah hayang bisa sholat, hayang bisa ngaji Mang Narman teh. Kusabab ti leutik rumasa sasat boh kolotna boh manehna can kungsi ngaji can kungsi sholat. Pon kitu deui Mang Narman. Pon kitu deui mangkos maksudna punten. Najan agama mah Islam kitu meureun nu dingaranan Islam KTP teh. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik nilai
lelewe anu haan Diki sobat Masya Allah Sunda Komaraan Parengku seniman Pengharku sarjana